rek maca gedong dhuwur kali samung nya batur maca yasin sia maca gedong dhuwur kumaha aing paingan sia mah kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek kana yasin teh apa gedong dhuwur apa bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna jaga cibener tingkatkeun ronjatkeun mangga Gusti da upami di perjanten mah nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD flu burung anu flu tulang anu cikungunya aya pangap penyakit cikungunya tong boro cicunyunya cijagrage aya aduh nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager can kecing manis nya penyakit kolesterol meureun sia teh kolesterol nah aya asam urat tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya muntaber penyakit oneng diabetes oneng penyakit oneng mah waduk penyakit liver nu bener heeh aya penyakit liver aya lain liver mah anu ngajaga gawang aya main bola eta mah kiper sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir eta mah belegu lain jauh-jauh eta kana kiper kana kafir dipaksa alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisi aya hal anu teu diharepkeun aling bere jalan tong halangan jalan aing anu rek ti heula ini bere jalan gayang teh tuh kadinya jalanna Malibir. bade ka dieu mangga malibir tak ka sisi aya atuh agawir euy kawin balong aja mah. balong walungan ka dieu ya punten lain lega-lega jalan itu cegerangan sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekil ya abdi oge bade permios kulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula naon maneh bade nepungan ka Bogo boga maneh ka Bogo boga ka Bogo jauh mentas laut leuweung gunung tapi ape teu bingung cukup halo na telepon Pulau kuring di Pulau Jawa manehna teh di Ciirateun Pulau Jawa keneh belum boga ka Bogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi ape teu bingung cukup siligupai dina jandela urang siliki cepat dadali manting ki peuting ngalah
hayang Kang geus. Ai lagu rupa-rupa. Eta ku jeung salah teh jeung tarik deui. Kalakuan teh. Teu kana surupan. Rupa-rupanya Kansa. Ih, kitu kurang. Hayu atuh Kansa. Oh, mangga gue. Wongga Marta. Duh. Aya naon durat teret naon jo huhu walah Dulur aya naon baraya nyuk curuk suku gunung nyuk curuk tuturubun subuh-subuh burung duku ngajuk-juk ngujug lemur batur suku gunung cupu bledug di dagor aya bom hesek aituna alah lain urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan ku jelema oknum masih kene diarudum anasir masih kene balawiri lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh. Ieu cucungik buuk mun dibaong kieu. Kaya jaga pribadi lepat nenggal dan dosa loyo jaga pribadi yo
Kita kakara wing nikmat dahar lamun geus ngadahar bancet. Muncan panggil jati diri menghirup sesiwangan sirna tina sabegetan tujuan kesayangan dina negara dadapan. Banjar segara salaku senopati ingalaga memang sakti mandraguna. Iya ge. Bisa man salaputra man salaputri Leres. sumpingna ka karaton Amarta tiasa malih warni ngajadikeun Prabu Batara Kresna ti Jengalamani. Rupi-rupi tarekah dina sasauranana bade namut layang jamu sekali musada atuh ku Prabu Yudhistira kasanggakeun eta layang jamu sekali musada. Amarta dina danget ayeuna katurug katutuh leres mah Arjuna panengah Pandawa leungit tanpa lebih hilang tanpa krana ngaleos tanpa pernios ini tanpa pamit duka kamana jeung kumaha nasibna yegi atuh anu milarian oge Bima Pandawa anu kadua teu aya nu dipilarian teu aya nu milarian ngalelep teu aya wartos ka nagara yegi mumpengna para satria nilarian ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong katurug-turug layang jamus lambang kagungan nagara dah parantos aya dina leungeun musuh tarekahna ngajadikeun Prabu Batara Kresna ieu ge boten antawis dangu dah Kresna anu asli sumping maksud ngalayat ka Prabu Yudhistira wireh Arjuna teu aya leres
ngajenghok Prabu Yudhistira cikeneh anu angkat nyata Batara Kresna ayeuna mulih deui atuh beuki yakin yen anu sumping teh sanes Kresna asli Yudhistira nyuuh kana pangkonan Prabu Batara Kresna anu aslina kalayan diuningakeun kajadianan layang jamu sekali musada aya nu ngiwat ku cara nipu daya dah atuh Kresna ngaku lenggaraga meneng ngelohok mangkadu pikeun tanggung jawab kana ieu kajadian Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngablesat Duh, meungpeung ieu penjahat can jauh leres. tuna lampah eta Ieu nggih. kacarios Raden Gatot Kaca anu nampi pancen milarian Arjuna oge Bima Leres. ngarasa kesel ngambah jomantara lajeng ngambah lemah Ieu nggih. ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendingane pun macan-macanan Sinjang kirut saja tining wayang manjat manjat kau mampang Gatot Kaca pinggang tani bebenteng Amartapura bebenteng Amartapura sok dapat jiwaraga bela halus sangka ninggang rasa itu satria utama berbela negara itu
Duh, leret. Leret. Kucamblang paparita Sarang mudipona Mata kenandun mereng Malar hirup Malar hirup kumanina Matak jalan dermarangan Ganja. Kula aya pikir saya naon ade Batur jenuk mangka weruh balarea mangka priyatna. doh leres Kaula selaku lurah Tamtama Nagara Marta. kantenan Sakaligus Satria Pringgandani. ih kantenan Umajak ka balarea pikeun ngaronjatkeun keamanan. saya Pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupaha kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa kanja. wah priyogi waspada Oknum anu masih kene di harudum, leres anasir anu masih kene balawiri, anu teu ngarepkeun nagara tentrem, anu teu ngarepkeun nagara aman. wah saleresna Teu ngaharepkeun jalanna pemerintahan dina waktu ayeuna anu luyu tenan jeung kahayang balarea. leres Sabab loba kene jalma anu usahana tina kacekcokan negara. wah seueur ulah Di mana aya ribut-ribut sok nyulunum, tah eta di mana rame-rame sok nyeleke, nyeleke ade di mana geus beneng ceweng antara urang jeung urang manehna lumpat bari mengabarakatak. wah eta jalmi Lumatak di lebah dia cing hati-hati kanca. oh tangtos mangga ulah bade waspada Waspada permana tinggal. carincing paduh kancing Kaula menta beja ti balarea upami teh mahaya. dipasihan informasi Kapenak Paman Arjuna anu teu aya di negara. saya Oge Kangjeng Rama dimunggul pawenang anu milarian Kangjeng Rama Paman Arjuna mah teu aya. sumuhun Wah sakitu bantuan ti balarea diharapkeun ku kaula. oh saya mangga dipasihan informasi ke di mana pernah Arimbi suta kang samya mandeg setengah king marga setengah king marga Kewan pantes kecapetan Raden Gatot Kaca anu parantos ngidung ulon ngaler dah milarian Arjuna sareng Bima dugi kadangat ayeuna dacan penak kunirahangan dikan ganja kulan pikir saya naon ade anu dicuriga ku kaula urang-urang Astina nyieun reka perdaya kanja wah laras kulan teureun-eureun neangan pasualan supaya Pandawa pinangi jeung lara laras ngadama pucuk tigirang we salila dengan ukur nyieun pucuk tigirang kanja leres tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong laras aden urang mah airek ngayakeun tindakan langsung gara-gara Astina kaula bisi kanja wah bisi melengkung bekasnya lahan ih tangtos ulah bulan can pugu salahna dacan pugu lepat tapi yakin lamun teh mah Paman Arjuna ditandasa Kangjeng Rama ditandasa ku urang-urang Astina dina harti
bakal saling harapan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Negara kanza. Wah, saya leres kulan. Moal gimir sanajan eyang Bisma Sakti Mandraguna. Wah, kantena. Moal gimir sanajan eyang Dorna Sakti Mandraguna. Moal gimir nying harapan karena anu sakitu tapis dia mainkeun panahna. Gatot Kaca ora wedi kanza. Oh, laras. Dek disiapkeun sajumlah wala dia bala Tamtama ti Melajang Tengah pasukan Garuda ngapak kanza. Saya kitu kulan siapkeun we. Umawi ayeuna juru talungtik terus disiapkeun. Tenan Geus ngirimkeun juru talungtik di Dinas Rahasia Negara. Woloh, kantenan. Ya. Pikeun nalungtikna yakin urang astina anu nyieun laku lampah mere gitu. Woloh, kantenan. Rada aya curiga kadinya mah kulan ah. Tapi kadangan ayeuna can mere laporan kanza. Leres. Gacan. Can mere beja ka kaula. Leres. Ukituna kaula dek muriling deui bae kanza. Sae kulan. Paman Braja Musti Braja Kalapalamatan dan Tawisesa sabta pangurungu bajing ngiring tapak nenggala bantuan di kaula. Wah, sae. Raden Gatot Kaca maksad mansat ke Gegana Wiyati. Ieu nggih. Nanging saderengipun lumampa Gatot Kaca. Ieu nggih. Lajeng ngelirik busana. Opo busana di Gatot Kaca? Busanane Gatot Kaca jamang mas mersusun 3 sumping mas reneka. Ieu nggih. Hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun 3. Inggih. Glung cupis siwa prahastahun cakan sana. Inggih. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Inggih. Simawe raksukan krean takusunga. Pengawasanipun. Pengawasane horanana Braja Hingkang Tumbawa. Inggih. Simawe sinjang wasununa. Suasana. Suasana wanci tengah cat boten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan. Inggih. Wonten panas datan kepanasan. Inggih. Simawe terumpah ceramah. Pengawasanipun. Pengawasanipun bisa mabur tanpa gelar. Inggih. Cangcut taliwana. Cangcut. Cangcut pengawasanipun wong ngecincin. Kayu bedak melesat wahu dateng gegana mansat kali hamrlau. Tuminat dateng arsa.
kalak ningong pansa beraja dipun amat sabta pengrungu bajingiring tapak nenggala tuh watekna sanajan jangkrik dina liang disada bakal kadangu ku Gatot Kaca ti awang-awang tuh leres larak lirik lir dadali hingga barang ningali kahiji madhab doh aya nu lempang duaan peran nyata Astra Jinggalan Dawala wah wah si Sastra Jingga eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak sok kasasan ya lampah anak masuk kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung lagu naon dari akang ngana hari ringan itu saja jalan alah lagu sungsang jadi lain saja jalan hari ringan lu Kang Wadi kawas lu keur ngabang berangkeun doh bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy naon lu ngabang berangkeun hate akang bapak dewe kapuragaan kenapa panyawa oh tu damang pun bapak parantos sasasi setengah naon panyawatna ya akang ai mimiti nama hareeng ateul juru soca dinas juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama ayeuna teh geus sagede duegan geus ngimbangan kepala orang moal tumor mah kitu heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh tumor anas tumor ganas teh teuing lamun tu koceak we oh jatang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui ayeuna teh boa-boanya teu bisa mapah ena teh pun bapa teh oh nyatang tos ai soca ka mak jerit teh cing cenah jang kumaha cenah geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh tah popokan ku surawung sugan kan dipopokan ku daun paria walah supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing kumaha kan cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aitaeun lain wah kalah buruk ada kokotor eta teh makan oh nya teh kitu cing perlukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh gini oh ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian cak celakeun dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapa atunya heueuh ada penyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon euy untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu so teh ayeuna mah geus zaman kemajuan zaman canggih zaman kemajuan atuh ayeuna kudu kitu dokter we nya bener kan modern ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh pugu kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cita elektronik boh media citak geus nyebar ku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang mah ieu loba animisme dina zaman modern ieu oh nyata kitu burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek anjing pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan amin lahirna batinna heuh kaderna itu dah alah sok sok jang wani
Lamun urang dinasani Pak Haji Sidik sok aya wae lepatna komo sapertosim adi Kang Sunaria tuna budi sisi pangarti Ya kalau yang tete ayo. ulah rasa pangunggulna Para rutin. kabatur sok yakinna Apa aja? mualanggeng salamina sok pinanggi sok pinanggi jeung apesna nayagama anu nyarenang sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu nyangakeun puasa tinggal meserkeun di kancana nyangakeun sama sinuna sim abdi ka sadayana Untung rokokna murah. Doh. Mula sarana dunungan kecampur raja ngepak ulangan pinter nyari sangkang maya karasana Hup, syahub. Nganyen bisa capek ke nih hirup saja. Dari mana? Bieu-bieu kan nutukeun di sagong deui. Lagu Dewe ke apa? lagu pupuleuna bieu teh. Ah nyata atuh geus teu nyaho deungeunah bangsa urang. Geus eueuh rasaan we kan. Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada benar. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Benar. Ulah wakan nyalahkeun batur. Orang batur gini kan. Ihdina sirata mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Moho. Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran.
Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan coba cilaka tuh. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti gebrus. Disadiakeun rahmat. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk. Nyelap teh mah. Ai supirna balanga mah ngareti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contona urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan, impun milungakan, kaburui-burui, kakeyep-keyep milungakan, bener. Orai kadut oge milungakan, Nilu. malah nu diparaban ku urang teh orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan, tapi di mana dibedahkeun engke, Kumaha? dipisahkeun pan kun boga tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen aja di ditu tuh. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Nya Ai rezeki mah ngilu dahar teh. milu di dunya mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasatu. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiru teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang
si lain mah kali ini tungku bari ini di mobilan mikiran modal sia mah kali ini timah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si oreng geus teu ngawiwirang batur sia teh si oreng geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah jangan menjatuhkan nama baik saya moal sekali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngamek tadi namanya teu ngamek aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang keneh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok masak tanitah ke anakna cing ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pekia-kia berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta keneh kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh eta hartina teh kitu di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Ai Prabu ka saha? Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu ka saha? Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya kana bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmani Rahim naon hartina? Cek akang. Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili gini eta barangna mah anger eta bahasana nu beda teh beda sebutan pek jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Maksudna
kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus silih asa silih asuh silih asih tangaing aya di dinya hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah hayang dewegan Kang bener tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi sing ngancik dina diri sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna oh bener Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing cek urang Sunda ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung cek urang Sunda kecemplung sote ai cek urang Inggris teuing buat teuing cek urang Inggris mah barangna mah eta keneh euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana oh eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua asin aya gula amis tuh nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna oh eta rasa teh sarua cokot mah sarua na we atuh ulah perbedaan ya Kang bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta keneh sesebutanna mah pada eta keneh malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna Kang hah naon cek aneh cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baruleh harita teh percaya cenah dijahit we marukana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng disebutna ge tuh jadi pegek teuing teu mancung teuing teu tak nu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun tahajud nya bener Kang yang bejakin ka padada aduh ampun tah kitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun bersihan hate ulah bersihan baju gitu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sote ngabejaane ka si lain ngelingan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawaeun balik sekolah tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran neun pikeun kasalamatan urang tilunya ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan barisa agama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus jadi mamala bisi jadi mamala ka urang-urang keneh
Jadi tamu teh wajib lapor teh didinya. Lapor. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Nah, 24 jam teh wajib lapor. Lapor. Ayo lapor. Lapor, oke. Kudu diketahui. Baik dicarekan pege kuno mancung mah. Bener Kang, waspada. Sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah. Nah, awak disebut musibah. Musibah Lah jelema mah da urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan. Sarua jeung boga salaki kajarikeun nya kan. Meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keuna cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Ya, nah, abdi mah jalmi soleh kan. Kan sok nyeri abdi mah nukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik. Heeh. Tak kitu euy. Saya. Nya. Anu penting mah urang saling doakeun nya. Amin. Amin. Si Ari mah kana hianat teu eureun nya. Kitu teh euy. Saya. Jadi guna diedit. Ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya. Oh mangga moal Kang ayeuna mah. Isin ku Bapak Wahyu Effendi itu. Isin ku Hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih. Isin ku Pak RT. Isin ku Pak RT kan. Isin atuh ku Pak RT. Nya. Ku Eyang Atin. Wasir nasib ibu nenahnya. Naon? Pek siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Oh, heeh. Khawatir ku pamajikan dewek ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya paya kaya kelengen depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna? Makang Dewek mah mung narima murah ngadalang. nah hari Akang. Wah, anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun. Kira kebagianana Kang nya. Kabeh kabagean sararea. Ame rata. Nya, keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener Kang. Gitu. 4 jutaan pek. Duit gede tatakan. Pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna. Insya Allah karena suka balik ke wayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Oh, nggak MC-an. Nggak MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah. Mawe. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya. Amin Kang. Amin. Alah. Di sini sing pajeng deh lah. Menikah reung sorana. Naon? Soalnya di nuki aya sora doser. Di PCD. Bot. Toh. Buat kayak PCD Rapli. Ini sora kayu putih. Bot. Oh, toke, bro. Bot. Oh, Wah, omak, bro. Omak. Angin gede ya. Udah kaget, Bot. Sora tutup tarason. Bot. Woi. Ngawan tetep belentuk gitu. Ingat tuh, Bapak bisa nedengean. Bot. Atau manuk beo. Biasa ku kompak sih di tembalan. Nanya support. Bot. Oi. Gimana, oi? Oh, Saya seling. aduh. Saya aja. Kayak gitu almarhum. Saya ada Kang Osin. Kang Osin Kang Aru. Penting iya mau orang lahir pulang. Sebut. Syok. Gimana, oi? Saya si lain. Saya seling. Tunggu heureuyang dewek, oi. Dewek keur bingung. Dileuweung ge mah bawa-bawa deh. Oh, kadekang ah. Bukan kawani ya. Keur kieu teh datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ke dunia berarti kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belah mana kadipaten. Bedi tuh.
Tibayah teh ngulon. Oh alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Saha nya euy? Luka teuing Kaka. Sa teh nu tadi teh euy. Temokeun wujud sieuing. Lamunnya mah Untuk nyalukan ke kejauhan harinya malah laki. Nah memang na aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya serang neangan lawan. Aing saumur hirup canyaho digetih sorangan. wah Sok pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. oh nya ona Emang na aing teh sieun. Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. percaya Di pinggandani aya jago ngaranna Gatotkaca. eueuh Depa tah jeung harapan aing mah. Emang da aing sieun ku Gatotkaca? Eueuh, jebrod ku aing mah. kecil Heula aing mah caca. Gatotkaca teh dudungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongkoh. Berehan ongkoh. Hese neangan dudungan aing cara Gatotkaca. Geus ya gelo. Heuy. aya karewas Geus ya geus. Kan bade ngahapunten ka abdi. Geus. Nah, sia geuning ceurik teh biji cimata nyaan. Bisaan maneh. Pun bapa udur. aduh Naon? Pun bapa teh damang. Sakit. Bapa maneh geuring. aing teh babari jauh Cipanon Punten agang. Pun bapa udu atau damang. Bagja agan nuhun agan. Mudah-mudahan agan. Cing panjang Yosua akan mempeperihan pun bapa teu damang. Lagu sedih mereka Agan ningangan sirah abdi wae. saha Belum sia jeung aing. Mun-munan teu nyanyautan ge kan. Geus sabaraha poe bapa maneh geuringna. Kan. Parantos sasih satengah urang. Naon panyakitna? Baru si sabelah sampai ieu na teh socana. Sampeanana baru senal oge ulah nu hiji nomor 42. hiji Nu hiji deui nomor 73. Laras agan sanes akon-akon kelas. sanes ocon Pun bapa teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula ku para gegeden maksudna mah bade nyuhunkeun dihapunten bilih anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya
Kuatir ke situ mobil. Teu acan tega abdi teh sing jadi budak yatim. Can siap. Teu acan tega abdi tega jadi budak baong. Salilana sampelak kakolot Kan ngahesekeun ka sepuh. Can bisa mulang tarima. Ai kolot ka jaman teh pan dompetna teh dirah-rah, teh artosna teh leuheung lamun disesakeun. Duitna dicokot ganti ku seureuh. Tong nyindiran ai. Geus. Kari bayar. Kaget kun nirahan ningali. Kaget kun nirahan ningali. Ingkang kasranok satengah king marga. Sastra jingga. Agan, semua kapiatur kan. Diterima mot. Ti abdi ge teu kantun. Tarima naona. Duaan Abdi teh ulah syukur bagja kumbayangan. Kumaha maneh meunang pansen milarian Paman Arjuna teh. wah lapur lah. Juragan pangaulaan teh kau biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyamper ka abdi ieu mah teu aya lah. Teu serat-serat acan susul ka anu pan kitu biasana ge. Biasana ge kitu. Nanging ayeuna mah Lapur ayeuna mah nya Mas Lami. Ot, nah maneh nyaon teu? naon lah. Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya. Lu Teu aya geus tilu panggung. teu aya acara nya. Teu aya Pak Kangjeng Rama Arya. Maksudna milarian Paman Arjuna. Lu dola. Tiga kieu kaayaan. Ayeuna katuruk katutu bapa maneh geuring. Teu damang kan. Parantos sasasi satengah menit teu lebet cai-cai acan. Saha nu nungguan ditu? Pun biang sareng si gareng. Kitu kulang. Ai maneh dek irit ka mana atuh? Umawi. Bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan. Ieu mah manawi sareng manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu. Naon? Saur pun bapa teh ujang satengah teh eling. Bisi dewek isuk pageto dicabut umur. Bisi diparengkeun dewek rumpak cengin diburuan Kitu amanat teh. alias maut. Iya. Aing dah hayang panggil heula jeung nunungan. Kitu tah amanat teh. Itu amanatna pun bapa teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah daah teu aya piletaheunana. Bener Kang. Ajri abdi teh ulang. Kiraku nunungan kedah angkat ka itu. Teu wasa deui nyarita. Teu wasa abdi teh. Dibejakeun ku kaula. Tah kitu kan. Saha anu diharapkeun ku bapa maneh? Sadayana kan. Si gareng mah ayeuna teh parantos nyieun peti dumeh nunungan bade ka itu. Oh, dajang naon peti itu. Peti model ondangan teh geuning. Wadah amplop. Entong sanes kayaknya katang agan. Nya. Sieu mah kolot gering teh dikomersilkeun. Nya. Gajah geuning teh. Kamari we da kumaha di pasihan artos geura. Naon? Jeung cenah ka itu neangan sereh seureuh urang godog. Urang godog. Urang peureuhkeun. Nya. Kalah dibelikeun useup. Da bapak yang teri. Da lain ku useup teri mah. Mun urang ka
ke pasar we teh. Teng teriu. Jeung urang mah eueuh kudu di laut tuh. Eta duit keur meuri martabak teh teu kacongcai. Tuh aya kene. Aya di mana aya? Naon? Eta kitu saja bina ti palai di layar kununungan teh cenah meuli oleh-oleh. Hayang martabak. Daing teh geus teu sagala teu asup. Aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telur. Nya. Ya urang beuli we teu naon. Kaula teu naon lamun ka itu. Nuhun agan sedasana ge ya saha we anu haat. Kerasa ngalayan begitu. Sanes teu terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara. Ye. Si gareng mah gara rumah dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun. Naon maksudna? Nya. Maksud eta WC dipendet. Maksudna mah hayang aya ganti meureun. Hayang ganti Meureun ngarehab tempat. Nya. Ya atuh teu aya halanganana. Dina lebah dia hayu urang ini. Ngana perlu ditepikeun heula ka karaton nagara ka Wa Prabu. Mawi gitu kan. Manawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging daah moal mungkin ai Gusti Prabu mah lan. Ya pasti lagi meureun. Nitah kaula. Mawi gitu kan. Geus dibawa ka mana wae ubar. Ka Imanoe. Ka Tante Usup. Ka Tante Yusuf. Sapraptanepun Prabu Batara Kresna. Ieu ge. Anu milarian trik Pangindra Jala anu parantos nipu ka Prabu Yudhistira. Gatot Kaca. Saha? Wah pinahon. Pindah. Pindah. Saha? Mereka torekan itu. Menekat torekan. Kumaha mun pegat tati koro teh. Duli genggerong aing. Aing satu. Saha? Ini hempeng gitu. Salat teh bawa. Leret atuh rek diuk teh. Sugan teh eueuh lomang. Meni loba lomang. Ira dek diomeana ieu jalan ka dieu meni lomang wungkul. Syah. Wa Batara hot. Wa Batara. Wah, Mana? Itu di luhur. Ih, baru nepok itu. Gusti Batara Kresna. Alhamdulillah Gusti. Kebeneran euy. Aya aka apa ai Kresna budak saha? cing. Bapana? Heeh. Kok itu apal kana pencak kaki sia mah. Oh, saha? Budak saha, cing. Oh, anak saha? Putrana Bapak Dalang Nang Taryana. Coba jauh-jauh kan anak Masudewa. Ini jauh. Ulah kaget gua. Sayang wis kena bikin pinasti resah yang
baktos agak dawala abdi nuhun cepot wala bagja teuingna asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi kahieuman bangkong kalaresan atuh akang doraka siapa kadanguhun kumaha Guci Batara disebut bangkong kahieuman bangkong hitam Gatot Kaca kaula nun mulih di mana pada angkat ke mana wah teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat bejatin warga persaya Arjuna teu aya Bima teu aya dawuh maksud gua ngalayan Yai Prabu ka karaton nagara dong ai barang dongkap kainya ujug-ujug gabrug ge tuang rama teh wa Prabu si horeng cenah cikeneh kadatangan jelema anu mangrupakeun ua lulu kakaraton kakaraton luluh maksud tujuanna ua teh cenah nginyem pusaka layang jamu sekaligus dalam kagungan negara wah disangakeun gua disangakeun ieu bang bari padahal ua mah teu rumasa ieu bagus yakin ieu pagawean jurig anu nyiluuri setan Sumarwa kalewan anu newo-newo kaya negara nepi ka kieu bener hareng hareng ieu kajadian netes semplek nincak semplak kitu salah ing paribasa sih teu diruksak netes semplek nincak waduk sebenarnya mah ya pogo manehna nu ngarusak mah sudah jantung ketinggalan tangan eta Guci Batara tengah jawab amek meureun itu dan newo-newo lain tak kuasa kitu ieu nagara Amarta ieu bakal leuwih ti kieu kajadian mun urang ayeuna teu buru-buru ngayakeun tindakan anu leuwih yakin ningkatkeun kawaspadaan jeung kapermatinggalan urang neangan tareka sing langkung ketat we lah kabeneran mending maneh di dieu sepot umawi lan karek ditanya kan kalau resan tepang sareng juragan anu me di dieu oge lan teu nyamper Arjuna ka maneh dina waktu mimiti ka pangieuweul nu mawi caya ngalihan da pugu abdi teh ngagugulung pun bapa kulan bade maot teh bapa maneh kunaon kaiteun babari jugo Cipanon babari juuh eta mah teuing nya mangih kasedih teh jaman Cipanon mangih kasedih teh tong borok kitu eta mah aya mangih suung buruk jo guwuh teh ceurik naon maksudna kayak teh naon maksudna kira suung ngerecek cerikan dari besan bapak maneh geus sabar poe geuningan sasi satengah ulah ayeuna teh parantos ti tiasa aya nu leupet tuangeun boh leuteun oge ai kapalai ageung martabak telur mah baju ngajak roti bakar dawala asa jingga lamun sia init ka pusir dayu aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingalkeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna ngerakeun anak teh goblok kapi-hapean gua beli teh geus mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureui teu boga tumpa-tumpa si eta mah nya teu jeung adeuh teu bisa ada biasa anak kitu meureun kacerik-cerik si eta mah komersil teu bisa adaptasi teu boleh jadi duit we si eta mah tina sagar rupa teh bener daing ngopangna kikieuan dah yang loba duit tapi teu dijabah nepi ka ieu
Ayo geus loba aya nu mau nih. Eta teh barokah teh. Eta nu katingali ku maneh panyakitna naon? Kawitna mah bulan Turuwisen. Dina teh sapira tuluy hareeng. Sok naon entog. Bareuh patuanganna teh enak. Ai bareuh mah ti baheula bapa maneh mah. Nah, panginten kitu rupina. Ayeuna teh parantos sagede muk. Malihan sagede kalapa ulan. Gegerungane kulan mus-mus les teh emut di bumi alam. Ai abdi sedih teh tatacan tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot. Ai kapal lain ai abdi pangna luntang ngantunkeun lemur teh nampi utusan sintipun bapak cing cenajang pati-pati ninggalkeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung dunungan jeung saha we anu kersa ngalayan ka itu. Si eta mah bener aya nyaahna mah gede ka bapak teh. Oh, gede. Tapi aya kercageun ngaganggu we. Di Pacilingan gara gejebur batu di baledog-baledogkeun. Atuh bapak teh ti Pacilingan teh meuni rancucut. Ajuan aing deungeun-deungeun. Da kadeungeun-geungeun oge tong kitu atuh da pika geuleuheun meureun nya. Hate jeung ari ngomong matahan bisa. Kadeungeun-deungeun sarua pika geuleuheun. Tak itu lah. Tapi kayak atuh meureun sabada rengse ieu. Kaca kaulan. Wah, ninggal dina gambar lopian. Naon wa? Dupi pun bapak ieu haba di layar cicing lah kan. Cicing heula. Nah, nasib nu leutik. Abong purianeuna na bapak aing. Ini jadi mana aya pangabutuh aing. Da biasana ge baheula ning hayang jadi caleg aing minta tulung. Bener akang tim sukses. Aing jadi relawan. Aing nepi ka apruk-aprukan ka walungan. Oh, bentas walungan gitu ka kampung-kampung. Aing geus jadi. Hare-hare. Geus. Da kadenge kok heula ge. Iya musuh teh sabenerna masih kena kukulibekan aya di wewengkon urang. Leres wa. Tingkatkeun kawaspadaan. Kinten-kintenna urang mana? Teu apa. Hayang nyaho urang-urang mana nama urang tewak heula. Tanyakeun urang mana. Nah, keuni gebuga dana ku abdi lah. Kagok aral abdi. Bapak gering dunungan eueuh. Pae gitu penasaran abdi lah. Tingalikeun abdi mah. Siap ulah nu pami kitu mah urang pilarian heula we. Ngan ieu we bapak kurunyung teh beja nya si gareng datang. Bapak geus jadi mayit. Mangkaning loba pisan ka hayangna teh. Oh bener. Hayang bubur ketip. Ada sama rasa anu gering banget. Kinten-kinten paling mana yang musuhna? Jeung deui eta musuhna teh duaan. Duaan. Anu hiji awewe. Alah, mun geulis euy. Keuni awewe kitu mah abdi tewak. Oh, dan bagian akang gitu. Beuh teuing abdi bubujangan. Geus karahan deui. Geura tingali dina gambar lopian. Kasep dan kaca, kaulah. Doh, Tingali. Saha tah anu keunlunguan ti kajauhan? Awewe lalaki. Istri wa. Kan. Ya geulis teh. Cicing. Ini geulis mah. Mun geulis kang agan mun goreng patut keur abdi. Leres wa. Bentukna kitu. Ya. Cepot. Nah, Tingali.
pakai anteng anting. Liwat. Sahata nulunguan di hiji leuweung. Cing. Ah, kuntilanak teh mah. Tapi awakna membulus. Untung kan kitu wae teh seblegu. Kana awak teh. Yakin kitu rupana? Kitu bulan. Bener. Dawala. Sumuhun katinggal ke dia oge kula dawas keneh abdi mah. Si cepot mah tosmin. Naon min teh euy? Ah, geus teh nyaho mah. Min, geus teu awas. Da oge plus aing mah. Plus. Jelas eta. Tah tingali nu malingna saha? Cing. Waduh, Wah. jelema kasep we. Kasep. Ngora kene. Ta eta anu bisa mancala putra mancala putri jelema. Ieu. Yakin aya nu nungguan? Aya. Bentukna kitu. Awewe wa tingali wa ini. Lajeng Prabu Batara Kresna. Ieu ge. Dudu wong samanea bisa mancala putra mancala putri. Leres. Lajeng ngagebeukeun dirina ngange aji malih warna. Ieu ge. Den neraking kangawatek aji malih warna. Bendera. Ngawatek aji malih warna. Leungit diri nu salak-yakti ilang warna nu sanyata. Doh, ieu ge. Yang ngelek jadi senopati Ingalaga. Gusti Alah, akang. Wih, leres wa, sami. Gitu pisan. Percis pisan. kieu Gitu. Wa, tah. wayahna uwa tuturkeun. Tapi sorana mah anggar gane gini nya. Agar kene atuh akang da eta mah ngaranna ge sari. Gusti Batara lah. Naon pot? Biasa. Abdi nyabak. His. Lain aya wae. Eta awak nepi ka mulus kitu. Nya meni berseka Kang. Jika nona igun. Kemana we karep tuturkeun wa ke geus jonghok geus beunang pusakana wayahna tewak eta. Siap wa. Hayap. Kumahanya bapak ngejetak kumaha. Ayo datang ka itu geus dikuburnya. Ayo kumaha teh. Eta kitu teh Allah ka mana karep ngomong teh. Ayo ada panjang ingetan. Prabu Batara Kresna watek wantos. Ieu dudu wong samanea. Adi aceu kidulur. Bagja tina menang di dagoan tita tadi acek geus jadi beuheung sosongeteun. Bagja. Sembah kapihatur aceu. Nuhun Rai. Nyeri beuheung sosongeteun aceh kadaguan tita tadina aya ku Bagja. Dawuh kaulana. Kumaha hasil? Dikersakeun hasil mangga urang sami-sami ngulang wangsul ke negara. Keheula atuanan urang reureuh keula capek aceh ge capek. Wingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri.